Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sepuh sadaya, insyaallah dina pangaosan dina kesempatan urang ngabahas mengenai tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan nu hartosna nyambut kana datangna Ramadan ku cara bunga hate anu lega. Istilahna disebut tarhib Ramadan. Secara lugoh, secara etimologi, tarhib asal kalimatna tina rohiba. Rohiba yarahabu rohaban nu artina nyambut kalawan hate anu bunga. Ramadan ngaran bulan dicanak tina kalimah Romado atanapi romido anu hartina panas. Diaranan eta bulan Ramadan kulantaran pada umumna kapungkur teh di jazirah Arab lamun pas ngalaksanakeun saum teh bulan eta teh suhu udara nuju panas sehingga disebut syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Nah, urang tangtuna umum mayunan bulan Ramadan teh tangtu sok ngarasa seungah. Seungahna teh sieun lapar, sieun haus. Kulantaran urang terbiasa sapopoe urang barang tuang barang leueut. Nalika diparentah pikeun saum, pikeun teu dahar teu nginum, jadi ngarasa seungah bakal kuat moal ieu kitu. Aya rasa kahariwang ham-ham. Nya kitu deui dina materi rada berat yang hareupan Ramadan. Kusabab kebiasaanna urang lamun bulan Ramadan keur tuang maghrib teh sok sagala disiapkeun. Komo deui engke keur sahur. Lamun teu aya rencang sangu sae jadi sok rada sudah
sok hoream sahurna teh tuang sahurna teh ditambah deui engke ku tradisi jabani ngohoyong acuk sae dageus biasa utamana keur barudak ngan kolot sok hayang leuwih halus anu gitu. Can deui aya tradisi mudik piraku mun mudik teu mawa duit teu bisa nyawer kadulur jadi rada seungah we mayunan Ramadan teh. Tah ieu ku tarhib Ramadan supaya mindset urang, cara berpikir urang mudah-mudahan ku ayana tarhib gitu. Pikiran urang, hati urang di-upgrade sehingga bisa jadi robah anu asalna urang seungah jadi bunga gitu. Jadi teu ngarasa seungah deui lamun mah ilmu ku urang dipimilik gitu. Nah memang aya naon wae ieu teh dina bulan Ramadan sehingga urang priyogina tarhib gitu. Nah bulan Ramadan teh insyaallah urang teh bakal marema ku pahala. Ta ieu mindset urang ieu kahiji bulan Ramadan teh hiji bulan nu istimewa sehingga urang bisa meunang pahala berlipat ganda. Anu kaduana mudah-mudahan bulan Ramadan teh rezeki oge melimpah. Amin. Nah naon wae nu aya dina bulan Ramadan, nah urang cobi dibahas. Anu kahiji mung aya dina bulan Ramadan ayana parentah saum fardu. Nah Al-Qur'ana tadi tos diaos. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei sakur jalma anu ariman geus diwajibkeun ka aranjeun saum sakumaha geus diwajibkeun ka jalma-jalma anu ariman samemeh aranjeun. Ya eta jalma-jalma anu ariman di zaman nabi-nabi sateuacan Nabi Muhammad sami tos diwajibkeun saum. Paedahna saum mudah-mudahan aranjeun sing jadi jalma anu takwa ngalangkungan ku ngalaksanakeun saum. Nah salah sawios ibadah bahkan asup kana rukun Islam nomor kaopat. Rukun Islam anu kaopat nyaeta saum. Rukun bahasa Arab ya rukun. Margi beda rukun bahasa Arab jeung rukun bahasa Sunda atau bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia atau Sunda aya rukun kan rukun tatangga, rukun warga ya RT, RW. Rukun bahasa Sunda mah akur. Nah, hargana akur leres. Jadi lamun Pak RT teh tukang ngakurkeun tatangga. Ta ieu mah rukun teh ruknun. Jamakna teh arkanun. Jadi hartina pokok rukun Islam atau arkanul Islam, pokokna Islam, dasarna Islam, intisarina Islam, atau di negara mah disebut sila gitu. Matak aya panca
sila artina 5 dasar. Tak Islam ge teh kitu 5 dasar dina agama Islam. Nah di antara anu 5 teh tah nomor kaopatna teh nyaeta saum. Jadi lamun jalma umat Islam teu ngalaksanakeun saum artina geus ngancurkeun kana eta anu 5 dasar gitu. Ku penting-pentingna saum gitu sehingga hukumna wajib gitu. Nah saum numutkeun etimologi kecap tina soma yasumu sauman atanapi siaman hartina nahan bisa sauman ya saumun atau sauman bisa siaman hartina nahan ngan aya perbentenan sauman jeung siaman. Biasana siaman keur urusan syar'i ya nyata nahan dahar nginum sapatemon eta nganggo kalimatna siam. Saum sok dianggo di antarana salian tinu eta oge nahan cariosan. Sabab lamun cariosan teu dijaga eta saum teh jadi hapa. Jadi teu aya pahalana. Sahna mah sah saum. Tapi lamun mulut teu dijaga tina cariosan kotor eta teh teu saum. Jadi siam teu saum gitu. Jadi memang kudu komplit ya. Jadi siaman sinarang sauman. Sedangkeun numutkeun istilah, numutkeun terminologi naon ari saum. Saum teh ngajaga diri urang teu dahar, teu nginum, teu sapatemon dina siang bulan Ramadan. Ti mimiti subuh terbit fajar dugikeun ka magrib kalawan diniatan ngalaksanakeun parentah Gusti Allah, diniatan hayang meunang pahala ti Gusti Allah. Jadi saum teh al imsaku nahan min ukulin tina barang dahar, wasyurbi tina nginum, wagis yanin nisai tina sapatemon. Nyaeta timiti terbit fajar dugikeun ka magrib. Nah eta sehingga batalna saum ge kitu deui. Batal saum lamun beurang teh dahar. Batal saum lamun beurang teh nginum. Maka lamun batal ku dahar jeung nginum kudu dikodoan batal sapoe diganti ku sapoe deui. Tapi nu hiji deui mah bahaya ye. Lamun batalna ku sapatemon gantina teu bisa ku podo. Ieu mah ku kiparat. Batal saum kulantaran sapatemon kudu digantian ku saum 2 bulan. Bari 2 bulan teh teterusan gitu. Lamun teu ku saum 2 bulan teu sanggup diganti ku mereka daharan ka fakir miskin ka 60 fakir miskin. Saurang fakir miskinna mun ukuran sakmud atawa setengah sok. Jadi 30 sok. Urang kan mun zakat 3 liter setengah 1 sok teh. Jadi 30-an, ya, 30 sok. Jadi kurang lebih 120 liter. 120 liter sakintal. Mun diduitkeun 1.800.000 sakiwari. Tah si salaki teh tah. Lamun sapatemon ti beurang. Lamun awena sarua hayang, duanana kudu mayar.
Jadi 1.800.000 jeung 1.800.000 3.600.000 eta nebus dosa kiparat lamun batal saum ku cenah kitu siapa temon. Ieu teh pernah terjadi di zaman Rasulullah kan. Aya sahabat ngaranna Sulamah datang ka Rasul. Ya Rasulullah halaktu. Ya Rasulullah abdi cilaka. Pan biasana mah cilaka tara geubis tina naon we, tina onta, tina kuda, mun ayeuna beunang tina motor. Maka Rasulullah nanya, "Cilakana kunaon?" Dijawab, "Waqatu ala imroati." Kuring nyalikan pun bojo cenah itu. Nya hubungan sebadan teh siapa temon atau pamajikan didiukan. Nah maka saur Rasulullah atajidu nah anjeun boga teu pikeun ngabebaskeun hamba sahaya. Cek Sulamah teu boga. Atas tati'u nah anjeun mampu pikeun saum angtasuma saum syahroini 2 bulan mutatabi'aini kalawan berturut-turut teu sanggup gitu. Tanya deui atajidu nah anjeun sanggup merek kadaharan sitina miskina ka 60 fakir miskin atuh teh sanggup deui kitu. Tah ieu teh dalilna katerangan yen lamun batal saum ku sapatemon mah teu bisa ku kodo tapi ku kiparat gitu. Kulantaran kitu kade tah urang dina bulan Ramadan waktu beurang sing pararage gitu. Ulah dugikeun ka kitu. Kumaha cara lamun diakalan kieu barang tuang heula we geus barang tuang engke sapatemon sarua keneh da Gusti Allah mah uningan kitu teh. Kitu nya direkayasa kitu teh. Tah ieu saum secara syariat kitu nya urang ngajaga diri teu dahar teu nginum teu sapatemon waktu beurang gitu. Ieu teh berpahala kacida pisan gedena. Taman soma Ramadana imanan wa ihtisaban gufiro lahu ma taqaddama min zambi. Sing sajalma anu saum dina bulan Ramadan maka dosa-dosa anu geus kaliwat teh dihampura. Ta ieu kaistimewaan urang pan alhamdulillah ku ngalaksanakeun saum teh dosa-dosa urang jadi dihampura gitu. Salajengna aya paedahna saum la'alakum tatakun ku ngalaksanakeun saum insyaallah itu bakal bisa ningkatkeun kasolehan, ningkatkeun katakwaan. Margi urang nuju saum teh nuju dilatih inget ka Allah. Pan urang nuju saum teh teu daek batal. Pangna teu batal teh kan ngarasa ku Allah diponcongok, ku malaikat keur dikukuntit. Sehingga urang ngajaga kana saum. Tah kulantaran urang geus terbiasa ngarasa diponcongok, jadi urang engkena sariring dumading sarengkak saparipolah di luareun Ramadan ge urang teh bakal ngarasa diponcongok ku Gusti Allah. Lamun hirup urang geus ngarasa diponcongok ku Gusti Allah, maka eta takwa teh urang bakal ngalaksanakeun parentah Gusti Allah jeung moal daek ngalabrak kana anu dilarang ku Gusti Allah. Da urang ngarasa diponcongok gitu. Tah ieu mindset urang teh iyakeun wae lapar ge berjuang, haus ge berjuang. Da urang bakal dosa-dosa dihampura jeung urang bakal ningkat kasolehan.
Naon deui nu aya dina bulan Ramadan teh? Nuzulul Quran. Nuzulul Quran teh turun Al-Quran nyaeta dina maleman 17 Ramadan. Lamun dina Masehi tanggal genep Agustus, genep 110 Masehi. Itu. Tadi Al-Quran terus diaos. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan teh bulan ngawitan diturunkeun Al-Qur'an. Paedahna Al-Qur'an kanggo petunjuk pikeun sakabeh manusia. Nah, nuzulul Quran mun ditempo secara etimologi asa kecap tina nazzala yunazzilu tangzilan. Oge tina angzala yungzilu ingzalan atanapi nuzulan. Nganu harti kahiji turun Al-Qur'an jelas pasti, tuluy nuzulan turuna Al-Qur'an berangsur. Sebab kalimatna tina angzala yungzilu ingzalan atau nuzulan artinya berangsur, turun secara berangsur. Jadi saparantos ngawitan turun anu kahiji nyaeta di Guha Hiro, itu malaikat Jibril datang ka Guha Hiro nalika Nabi Muhammad nuju tahanuts. Itu ta ieu wahyu nu kahiji nyaeta Al-Qur'an surat Al-Alaq ayat 1 dugi ka ayat 5. Salajengna mah kirang langkung 23 tahun diturunkeun Al-Qur'an 30 juz. Ta ieu disebut angzala teh. Angzala yungzilu ingzalan nuzulan. Aya paseu-paseuna. Ta alhamdulillah ku diturunkeunana Al-Qur'an urang kan boga padoman. Padoman hirup. Ya padoman teh kompas. Contohna pan lamun kapal laut ya naon disebutna nakhoda supir kapal laut. Lamun pilot pesawat apan kudu make kompas supaya ulah ka mana we terbang ya. Lamun teu make kompas di laut pan teu apa mana itu wetan kulon kidul kaler. Tapi lamun make kompas geus kapanggih pan kidul jeung kaler gitu. Nah urang ku Gusti Allah geus dibahanan Al-Qur'an sebagai padoman kompas. Jadi supaya urang ulah salah, urang ti Gusti Allah bisa kembali ka Gusti Allah kalawan balikna ka Gusti Allah teh ka surga. Tah make padoman make kompas. Batur mah luar ti Islam nyieun padoman teh nyieun ku sorangan, nyieun buku gitu. Ari ngaran-ngaran meunang pikiran pasti bakal aya we nu kaliru gitu. Beda jeung Al-Qur'an kalamullah moal aya nu salah. Ta alhamdulillah ku ayana diturunkeun Al-Qur'an dina bulan Ramadan. Ta ieu teh kaberkahan keur urang matak disebatna ge waktu turun Al-Qur'an teh disebat Lailatul Qadar atawa Lailatul Mubarakah gitu. Saesuna kami geus nurunkeun Al-Qur'an dina wengi anu dimuliakeun. Eta wengi teh leuwih alus tibatan 1000 bulan. Dina surat Ad-Duhan aya deui kami nurunkeun Al-Qur'an dina peuting anu pinuh ku kaberkahan. Naha turuna Al-Qur'an dugikeun ka meunang derajat leuwih alus tibatan 1000 bulan. 1000 bulan teh ieu teh maksudna teh
waktu yang tak terhingga, waktu yang ke belakang. Jadi sapeting eta dibandingkeun jeung ribuan bulan jeung tahun-tahun katukang di zaman jahiliyah leuwih alus peuting eta. Sabab zaman katukang mah jalma teh can boga padoman. Nah, sehingga diawali ke tanggal 17 Ramadan ngawitan manusia teh ngebogaan padoman. Jadi ada pencerahan gitu. Alhamdulillah ta ieu ayana nuzulul Quran, ayana bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan anu pinuh ku kaberkahan teh eta. Berkah ku ilmu yang tawisna kitu. Kadua ta eta. Jadi kautamaan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Otomatis dina malam 17 Ramadan teh urang umat Islam boga pamimpin. Ya. Sabab harita keneh Nabi Muhammad dinobatkeun, dilantik jadi nabi, jadi rasul. Kan genah jadi pamimpin, ai rasul teh kan pamimpin. Gitu. Lamun manusia tanpa pamimpin, jigana hirup manusia teh bakal jiga di hutan rimba. Udah sato lah gitu aja. Saha nu kuat pan sato contohna harimau, singa, pan memangsa binatang-binatang nu lemah. Lamun manusia teu aya pamimpinan, maka anu kuat bakal menindas anu lemah. Gitu. Tak alhamdulillah contohna di urang di negara aya pamarentah. Jadi lamun aya jalma anu jahat, ngajahatan ngadolim ka jalma anu sejen, pan pamarentah anu ngahukuman. Tah alhamdulillah ku ayana Gusti Allah ngangkat Nabi Muhammad jadi nabi jadi rasul. Jadi manusia sadunya teh ngabogaan pamimpin. Nya saterasna mah pan estafet ya. Rasulullah wafat diteruskan ke Abu Bakar wafat diteruskan ke Umar bin Khattab. Nah di zaman Umar bin Khattab Al-Quran anu asalna di Makkah dugi ka Indonesia. Jadi asupna Islam ka Indonesia, asupna Al-Quran ka Indonesia, nu kapungkur disebut Nusantara eta teh di zamanna Khalifah Umar bin Khattab sekitar tahun 640 Masehi. Sehingga alhamdulillah ku datangna Al-Qur'an, datangna Islam ka Indonesia, urang Indonesia nu asalna beragama Buddha, agama Hindu. Di Indonesia teh aya kerajaan Buddha, Hindu, bangsaning Majapahit gitu aja. Bisa tadi ungguli ya umat Islam, bahkan bisa nyieun kerajaan Islam gitu. Eta kan dikawitan di zaman Umar bin Khattab dah ka Indonesia, sehingga bangsa Indonesia bisa nyieun kerajaan Islam. Ya para wali bahkan dijieun para penasehat raja disebut wali songo kan. Alhamdulillah ajaran Islam nyebar gitu di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa. Nah salajengna dina bulan Ramadan teh aya doa anu diijabah. Tadi ayatna terus diaos. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibuli wal yu'minu bi lalahum yarsudun. Di mana aya hamba kami nanyakeun ari Allah di mana, maka jawab Allah teh deukeut. Nu maksud deukeut antara hamba, antara urang jeung Gusti Allah teh teu aya hijab, teu aya penghalang. Jadi doa urang teh langsung kadangu ku Gusti Allah. Gerak-gerik urang, kaayaan urang diponcongo ku Allah. Tah eta dimaksud qarib. Gusti Allah teh deukeut gitu. Gusti Allah bakal ngaijabah kana doa hamba-hamba kami anu ngadoa ka kami.
jeung bejakeun ka hamba kami laksanakeun parentah kami. Mudah-mudahan sailana aya dina jalan hirup anu benar. Jadi urang ku Gusti Allah sok urang ngadoa sing positive thinking ya. Sing gede harapan yen doa teh insyaallah bakal diijabah. Layak tidak layaknya doa disangakeun ka Gusti Allah. Iraha diijabahna doa sing sabar gitu. Sabab make contoh Nabi Ayub sok ngadoa nalika gering gitu, anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin, ya Allah abdi teh gering, abdi teh loba nyeri, ya Allah da anjeun teh anu maha welas maha asih. Nah yang didamangkeun sakitu Nabi Ayub teh jalma anu soleh, iraha dijabahna doa 18 tahun. Nabi Ayub teu damang teh lilana 18 tahun. Tah urang ge kudu aya jiwa anu sobar. Jadi lamun doa urang ngarasa candi ijabah, ulah ngarasula gitu. Itu doa teh dijabah wae. Mungkin can saatna gitu. Jadi kasabaran seperti Nabi Ayub gitu. Tah ieu bulan Ramadan deh. Salajengna dina bulan Ramadan teh kan aya contoh ti Rasulullah pikeun ngalaksanakeun salat tarawih gitu. Nah sing sajalma anu ngalaksanakeun tarawih dosa-dosa dihampura. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sing sajalma anu qiyam Ramadan dosa-dosa dihampura. Tarawih nya sakumaha nu urang apal nu populer di boh di urang, boh di Arab. Aya tarawih anu ngalaksanakeun 11 rakaat. Kulantaran ieu nyanak dalil contoh nu diamalkeun ku Rasulullah. Itu an Aisyah radhiyallahu anha, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajidu fi Ramadan au fi ghairihi ala ihda asrota rakaatan. Siti Aisyah nyarioskeun rehna Rasulullah tara namahan dina jumlah rakaatna boh dina bulan Ramadan ngalaksanakeun tarawih tara leuwih ti 11 rakaat. Jeung di luareun Ramadan nyaeta tahajud tara leuwih ti 11 rakaat. Aya deui 23 rakaat eta nyanak dalil tu dalil anu umum. Salatul lail masna wa idza khasita falyutir biwahida. Salat malam dilaksanakeun 2 rakaat. Lamun anjeun hari wangsin kaburu subuh laksanakeun witir sarakaat. Ieu aya nu mraktekeun di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ngaranna Ubay bin Ka'ab. Jadi nu ngawitan ngayakeun tarawih 23 rakaat teh Ubay bin Ka'ab, salah sawiya sahabat di zaman Umar bin Khattab. Nah di tiap negara kitu aya nu 23, aya nu 11. Di Masjidil Haram sering 23. Mung kamari mah tisabada Covid di Masjidil Haram 11. Itu sebab di tahun 2025, di tahun 2025 kemarin di Masjidil Haram 11 ya. Jadi biasa 23 jadi 11. Mengingat kondisi umat jadi lemah kurang sehat. Jadi ngarah tilila teuing. Pan 23 rakaat bisa 4 jam 5 jam. Ku 11 rakaat nu kamari 2 jam ge beres. Jadi di Masjidil Haram ge kitu tah aya 23 aya 11. Tati miti Covid mah 11. Ya. Aya di kerajaan. 12 we teh ini mah.
jadi 11. Tah ayeuna duka tahun 2020 genep ayeuna duka sabaraha? Ayeuna teh kakara beres seleksi imam. Imam terseleksi kan 4 imam. Margi imam teh kan di testing, imam teh diseleksi kan hafalanna, suarana, kesehatanana kan gitu. Imam. Nah alhamdulillah kan sing saha jalma nu ngalaksanakeun salat tarawih teh. Nah, itu dosa-dosa dihampura. Jeung seueur-seueur deui urang dina bulan Ramadan seueur kautamaan. Jadi kulantaran kitu ku urang disambut ieu bulan Ramadan ku cara urang kabungahan. Mudah-mudahan urang sadaya sing sararehat, mudah-mudahan urang rezekina ku Allah diberkahkeun. Amin. Hatur nuhun, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.